Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung cipayun urang pajatkeun puji sareng syukur ka Ilahi Robbi nu mana kalayan hidayah sareng hidayana urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat. Rencangan sareng guru anu kusim kuring dipika hormat, ayeuna urang bade nerangkeun ngeunaan kecanduan. Kecanduan eta aya seueur macemna, sapertos kecanduan main game, kecanduan narkoba, kecanduan udud sareng sejenna. Lamun atos kecanduan dina hiji perkawis, tangtos bade sesa ngalengitkeunana, sapertos kecanduan udud. Kecanduan udud biasana dialaman ku sapuh anu sering ngudud. Nanging zaman ayeuna barudak oge atos mimiti ngudud margi pergaulan anu awon di lingkunganna. Saena sepuh kedah sering mamatahan sareng ngawaskeun putrana supados putrana tiasa berubah kaayaan putra anu soleh. Rerencangan sareng guru anu dipika hormat, cekap sakitu biantara disim kuring. Lamun aya lepas sanggem, nyuhunkeun dipunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.